Seputar Jawa Barat, baris imunisasi pikeun nyegah penularan. Sanggeus kapanggilan kasus positif di Purwakarta, Jawa Barat. 4 bulan sanggeus kapanggilan kasus polio di Kecamatan Pidi, budak AWW umur 4 tahun di Kecamatan Manis, Purwakarta, ngalaman paralisis faiz akut atau paralisis suku kencang. Sanggeus sampel najis dipariksa tanggal 14 Maret 2020 budakna dikonfirmasi positif polio IDGP tipe 2. Direktur Jenderal Pengelolaan Imunisasi P2P Kementerian Kesehatan Prima Yustin nyatakeun budak eta parantos dibawa ka rumah sakit umum pikeun ngajalanan fisioterapi sareng pameriksaan susulan. Dina kasus polio, cacatna bakal permanen wal gancang ditinggal wano. Gancang direhabilitasi sahentena maminimalkeun lungkuna cik Prima nalika patepang di Bandung. Numutkeun Prima, kasus eta deteksi dina panjagaan begitu ku Dinas Kesehatan lokal. Samanehna, pamarentah geus netepkeun status kejadian luar biasa polio sanes mencari kasus di Aceh. Kasus ieu mangrupikeun panimuan anu nggaranti sapak Indonesia nyatakan bebas polio di tahun 2014. Penempatan wabah polio di Jawa Barat serangan lumasan karena surat Kemenkes tanggal 17 Maret 2020 sanggeus kapanggilan kasus positif di polio Purwakarta. Status dia diterapkan memperhatikan kayak 0 kasus atau dideklarasikan bebas kasus. Mayoritas kota atau kabupaten Jawa Barat termasuk karena peta risiko rawan kasus polio. Dina 27 kota kabupaten Jawa Barat, 17 diantarana masuk karena peta risiko wabah polio, diantarana Kota Bandung, Cimahi, Depok, Bekasi, Karawang, Cirebon, jeung Indramayu. Pesawat ieu penyakit infeksi tindakan kedah dilakukan kancang dicopot ke asisten tata pemerintah. Pamariksa, sakitu wae nu biasa kusim abdi disampaikan, sim kuring dian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.